Sama makru wae aing mah. Heuh, teu makru kumaha pan tadi teh aing ngomong hayang nginum. Sia mah teh hayang nginum wae mah makru sia mah. Heuh, pan tadi meuli capek aing kurulang-kuruling warung di dieu mah di kebon. Geus geura atuh dibawa esuk-asukan bae teh sia mah. Ya, geus hayang nginum mah jeung aing mah gampang. Gampang kumaha ieu barek aing nginum cai solokan. Deuleu tuh tangkal kalapa. Susah anjing. Nu aing atuh. Dah. Balik. Teu percaya maneh? Teu. Sok maneh ngala. Maneh bisa teh naik? Bisa. Heuh, sok ala teh eta mah nu aing. Bener, ieu teh Bener, mana? aing Ya aing yang nginum teu kuat. Heuh, sok buat ngala. Oh, tah ieu nu babari mah yuk. Dulu meni aing mah nya gampang. Sok bisa teh sorangan naik mah. Sono teh ieu. Nya maneh atuh aing nu mere mah nya aing nu naik deui wae. Kira-kira we. Enek gablek tangkal kalapa sia teh menjadi naik. Bolok bujur aing teh. Awak teh gede drum sia mah tuh da. Sok buat. Sok terus. Gas. Kela atuh bunyuk capek. Yo. Aing teh buat hayang modok naon. Sia mah hayang udah aing keur naik kelapa bunyuk. Sok sorangan naik kadinya tangke kalapana turun-turunkeun ka dinya ke aing dibawa. Aing teu kuat naik si penting mulai ya. Oyana daripada kababayan sia mah. Wow, aing digalain budak dieu euy, paengan kelapa aing beak. Soalana teh kepanggih ku aing mah. Keun ku aing si dihoyahkeun sia keun kan kanyahoan ku aing hayang nyaho keun. Woi, turun kan. Aing kelapa aing beak, turun. Naon, Pak? Pan ieu ti tanggal kalapa ku si Jiwong. Kelapa si jiwok, kelapa aing ken. Turun muah sia. Turun ken. Sok turun. Kelapa aing eta mah. Turun mah. Ya mabok aing. Anjing aing ditipu si Jiwong bakong teh.